nampi kana pangbagya salira kalayan nyangakeun semerah pangabaktos jisim abdi Bang Kumis bade nyangakeun semerah ditarima Kumis kali perkawis hapunten tina naon rupiah kalepatan ageng sareng alin malum ciri sabumi cara sadesa Jawa tutung diritna sacarana ngiran bilih aya cara nu kacanak ti desa nu kabantun ti kampung nu kajingjing ti pakemitan nu teh sapuk sareng mamanahan mugi luntur kolbu jemar manah nu ditedak ku jisim abdi urang pada-pada dina kasalahan timbalan aya pikeun saeun naon ongko ieu sadayana dipiwarang sumping ka ieu pila tansah diajeng-ajeng bujeng hingga kapunut marga ning tanaga larapan kangge salira umum kangge ieu nagara Gusti Prabu syukur euy saperkara kieu kaula ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan maneh duaan geus nyaosan kana pangangkir timbalan geus janten kewajiban kadua ti eta kaula ngahaturkeun layang pangajen anu sagede-gedena ka anjeun duaan dasar tina ngarumasakeun diri kaula salaku raja di negara Narapati di negeri anu memang kajasaan duaan nu kapanang ku kaula ngabantu kana rupa hal program jeung teu ngijing sila bengkok sinembah dina mangsa tunduk taat ka diri kaula paratos janten kewajiban geran aya kitu teh mah da jisim abdi mah ngarumasakeun kaula mah buntut ari buntut mah kumaha hulu bade ngaler ngiring ngaler hulu bade ka kidul ngiring ngidul teu boleh ngepot nya mangga ngiringan wae Gusti teu kedah make jeung sasawuran kitu sagala dados janten kewajiban tah jabat di eta aya kecap saur empu kecap pujangga laras gunung tanpa tutugan sagara tanpa katepi sudagar tu wareg dunya unggal poe neangan usaha nu leuwih mucekir tibatan anu diusahakeun sapopoena panita tu wareg ilmu unggal poe mukaan kitab ciri-ciri masih keneh kurang ku ilmuna hartina yakin setiap jelema teh boga cita-cita setiap jelema teh boga kahayang anu memang ieu kahayang teh sabagi sakeun leuwih ngaronjat di rupa hal hirup kahirupan di alam dunya timbalan laras jadi motivasi di antarana motivasi hiji cita-cita dua kahayang karasa meureun ku maneh kabeh kantenan karasa pun bojo nya sebab motivasi abdi pun bojo da kulatar pun bojo teh manyun wae upami abdi kirang resiko teh nu matak abdi teh hirup teh usaha teh ngaler ngidul kejar target mudag resiko kadang-kadang sirah dijadikeun suku dijadikeun kue Gigen ulu da eta mah teh nya kulantaran motivasina pun bojo sareng pun anak dina waktu ayeuna tah eta maneh timbalan tah beda jeung kaula ari kaula mah anu jadi cita-cita kahayang jeung bade motivasi teh kulantaran ngarasakeun perih nu luar biasa perih kumaha timbalan baheula saacan jadi nagara jauh di eta dina mangsa gubrak ka alam dunya istuning jadi jelema pahatul lalis budak yatim piatu bener sebatang kara sami jiga abdi
mana gitu yatim piano. Yatim piano. Yatim piano mah pan teu boga indung bapa. Ya, yatim piano mah teu gaduh grup elektron. Nah, baru didengekeun bae. Cicing sia ngantegan wae sia. Oh punten Gusti. Yatim piatu pahatul lalis. Nunggul kawung. Bari kaula teh nyaeta nyaho aya elingan teh umur 4 tahun teh kaula teh di jalan nyang syara tibu budak cicing dina pasir kamiskinan prihatin ti leuletik da sidik indung geus ngantun bapa teu aya lanceuk eueuh adik mati pikeun nyumponan hirup sangkan hirup diaek we kaula teh ngamen di jalan cicing di setopan Banjaran kadang-kadang cicing di setopan Pangalengan leres komo kan jalan mah geunah pisan aing sok ngencle ya kadang-kadang jadi calo pila segala rupa hal pagawean dicoba jeung dipraktekeun disorang ku diri kaula maksud sabab geuning karasa ku diri kaula eueuh nu malire ka diri kaula horeng anu bisa malire ka diri urang teh nyata diri sorangan jeung hasil tina kesang sorangan nu matak paingan aya kecap paribasa banda teh tatalang raga jeung deui hirup teh nu kaalaman ku diri kaula nyang sara balangsa anu memang meunang panghina pinuh ku panyaci cicing dina curug batur bentik curug balas nunjuk capetang baras nyarita tapi dipake peurah eta peuri dipake pupuk ku diri kaula leres nepi ka boga duit paleleuwih dina beres roes dahar teh dikumpulkeun dikencelengkeun ku diri kaula kekencelengan diapit-apit diempit-empit dikekempit pangiteun heueuh nepi ka kaula boga usaha sagala dicoba kadang-kadang usaha teh kaula teh mimitina ngineu nepi ka meunang jadi berhasil tina ngineu naekeun deui aing teh terus deui dagang sapi join jeung Bos Agung JTS tina jual beli daging sapi kana susuna we sapina gawe barang jeung KPBS terus dagang kopi jeung RW Agus Bagja leres nerekel nikreuh bangsa harita bari jeung kaula teh daek tetapak berata nyepi maksud teh ladang itikuri hasil kaula oge secara batin kudu sakti mandraguna tah ayeuna pan geus jadi dikakempit nepi ka ayeuna kaula ngawujud jadi negara menang ladang hese capek susah payah malangsa lain jiga batur menang warisan ngan kulantaran kaula ayeuna geus jadi raja nya beuki gede we ambahan usaha kaula naon syaratnya eta anu jadi target aing teh mas timbalan leres masyarakat ku aing jadi target jadi sapi perah di antara carana nyaeta naikeun pajak sina kadengkek ku pajak tabungan manehna harerup di urang timimiti pajak bangunan pajak mobil pajak usaha pajak penghasilan jeung rea-rea deui
si horeng hirup teh gening bekalna harta teu boga harta urang bakal dihina dimalah leres moal direret-eret acan bareng jeung investor luar negara nyata ngajualan minyak hasil bumi terus dina barang-barang haramna ku aing dijualan minuman keras obat-obatan terlarang nepi ka permainan slot oge gawe bareng tak anu anyar-anyar gawe bareng ayeuna teh nyata jeung perusahaan Bang Emo sareng Bang Emok ning anu maneh katempo ku maneh unggah poe Rebo geuning ibu-ibu ngariung geuning ngaraleut make jeung ngaromong ning aku berjanji akan membayar dina waktuna ya beres tah aing moal munafik aing meres karahaya ngan ieu mah off the record jeung maneh kabeh we da prak-prakan ama kararitu lolobana karitu kumaha lolobana sok tempok dina media anu sarua jeung kaula anu disiliban ku sifatna oknum anu disiliban ku kata-kata oknum tapi prak-prakan mah arusaha tingali di negara-negara sejen loba kacaturkeun hiji pamimpin anu labuh ku laku ti gubrak ku Alawi barake baraju oranye arun make baraju oranye teh tukar parkir teh pejabat-pejabat anu kawasa itu ieu nya ngan maranehna mah karana banget aing ngomong demi rakyat ngomong teh demi negara tapi prak-prakan lain tai aing mah langsung tokmo leres sok nya timbalan blak-blakan we aing lebadinya mah secara batur munafik lah aing ngaromong dina janji geuning aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah ari geus ge kudu culang cileung dengan palingan sarua garong jeung aing waduh leres nya timbala nu matak tingali tuh ku kamunafikan maranehna nagarana tingali tuh setiap urusan eueuh nu beres rek teu beres kumaha nu mariksa bangsat nu dipariksa timbala tapi lamun ku aing diotoriterkeun diomongkeun secara gamblang nyieun pasal sakumaha pasal eta kabeh kumaha aing geuning buktina eueuh nu nukang nongong ka aing kumaha atuh nyieun kasal saeutik paling untung diteuk-teuk leungeun sabeula matak aing tera ngomong naon sia henteu kitu deuleu timbala nu matak tetep pasal di tempat-tempatan teh ukur dua pasal hiji raja tara salah pasal kedua di mana raja salah kudu balik dikena pasal kahiji ya nu matak aing mah gancang dina mangsa ngumpulkeun harta banda ya tah cita-cita geus laksana tadi kaula nyaritakeun yen boga nagara ngan aya deui cita-cita anu anyar ti ya negara atawa di alam marcapada di alam dunia nu dijijigan kurang ieu jagat ya aya hiji raja aya raja teh raja di raja masyarakat teh kumaha raja di raja teh raja nu ngarajaan raja nu ngararpatian narapati nyaeta negara Amarta eta teh negara Amarta dikawasakeunana teh nyaeta ku Pandawa dupi Pandawa teh jelema 5 lalaki wungkul saturunan disebutna Pandawa leres Pandawa teh jelema 5 lalaki wungkul saturunan Pandawa upami istri Pandawi upami bencong eueuh goblok si teh ayakeun we tuh naon pangpengkeun bahasa anyar sama nya jadi Pandawa nu panggedena nyaeta Yudhistira ngaranna ya tah
eta raja anu memang disebut sakti henteu gagah komo tapi anu jadi kamanunggulan kamanunggalan Gusti atuh raja mah teu meunang salah ada ge jelema goblok oh nya kamanunggalan bedanya anu beunghar mah da bebas bebas beunghar mah kula media oge jong edit we kitu boleh edit di pareuman persatuan jeung kasatuanana teh ngahiji antara masyarakat jeung para pamimpinna ya istuning gawe bareng ya tah ana ditalungtik ku diri kaula curug diobservasi anu jadi pangkuatna garda panghareupna di eta Pandawa teh nyaeta Pandawa kadua jeung Pandawa katilu Pandawa katilu nya sadere ai Pandawa kadua mah nyaeta Bima Pandawa nu katilu nyaeta Pandawa anu pangkasepna jiga aing siga salira nya ngaranna teh Arjuna eta sajabati eta kabeh ampir papak dina pailmuan ngeunaan kasaktianana numutkeun batu ya tapi deui sajabati eta kulantaran di Pandawa mah aya hiji mustika anu dipake lambang kagungan negara Amarta anu disebut teh layang jamus kalimusada iya lanjut tah kaula teh nya dina mangsa bulan kamari rerencepan kumaha rerencepan init ka negara Amarta da kaula mah wangsa jin initna bari ngedemit lumampahna bari nyiluman teu katohyan ku kacamata lahir manusia biasa dikersakeun bisa asup ka keraton Indraprahasta negara Amarta nya asup ka karang atawa ka tempat balai kambang nyata hiji tempat nyimpen pusaka ya dikersakeun kaula teh hasil nyanak layang jamus kalimusada waduh salira paratos hasil hasil ngas aing geus hasil bagja nu taya papadana hayang nenjo maneh kumaha barangna kumaha tah naon teh nah jiga lambak bodas empel meureun aing ge mimiti mah kitu nah nu kieu patut dipake lambang kagungan negara Amarta dipupus di cenah lamun teh ilayang jamus kalimusada geus kacerak ku aing yakin kabeh Pandawa moal aya tangan pangawasa kabeh bisa tumpur ku aing cenah ku ieu lamak bodas waduh da cenah jero-jeroana mah nyaeta panca gawe utama ngateuing teh naon wae eusi-eusina mah cenah persatuan kapangeranan kamanusiaan keadilan ya tah ku kaula teh nya kaula mah jilemana panasaran wae ya dicobaan dipaoh ku aing datang we aing teh ka Munggul Pawenang teh naon hiji tempat kadaerahan kaadipatianana Bima wilayah Bima ya nu jangku gede jiga aing ku aing teh diteunggeulkeun bari nyekel ieu layang jamus kalimusada ai kitu kumaha beunang ai leuleus anjir nya ngelakatoy loyo kata to loyo nya Arjuna oge sarua dicobaan tah ayeuna teh aing layang jamus kalimusada kata mah boga dua tahanan nyaeta Bima jeung Arjuna waduh luar biasa Gusti Prabu wah hebat dunungan aing rapek kana lebadinya mah heuda uta eta ka sia lila deui
tibalang satu para nyarios we ka kaula. Ieu mah nyoba kaula teh ngan dikeresakeun. Tah ayeuna Bima jeung Arjuna anu kiwari teh aya di pangperokan, diobak. Ya, geus ditawan bae. Maksud tujuan teh ngabuktikeun nah heueuh layang jamul Sri Musyada teh bener, mati teh henteu, si horeng mati. Tah ayeuna ulah kagok brotok ka palang belang, urang ini ke negara Amarta, urang lini, urang jajah ku urang. Gusti Prabu, kumaha? Upami salira pados ngadamel tanjakan kitu mah langkung hampang kage kaula. Benar? Ya, teu sieun henteu. Maneh Bang Kumis moal Gusti. Pakaulan rek murid la kumis can gelut mah. Nya. Ame tegetek teuing na gelutna. Tah lamun teh geus kalinih nagara aman pintas aing pikeun jadi raja di raja. Tangtos. Saya pisan cita-cita salira teh. Kitu ti marukannya aing oge. Ti bubudak teh. Tah lamun engke geus hasil nagara Amarta dijajah ku urang, engke urang hanjat ka sawarga. Urang jadi raja Triloka, urang elehkeun Otipati Jagatnata. Nepi ka kitu cita-cita, padahal mah mimiti nama tukang rongsok, tukang hindeu. Milik jelema mah nepi ka eueun nu ieu. Saunu apa? Paingan dina TV oge geuning tukang haji naik bubur. Tukang bubur naik jaji. Nya eta ge kitu teh ge, tukang haji naik bubur. Bubur naik haji. Sia mah. Atau bapak haji keur dahar-dahar bubur. Nya. Heungan teungeuna buburna. Beraku teungeuna tapi ludes. Ampun, bubur teh Mbah Bilal. Ya. Kitu puji. Sanggup kaula. Iraha kaula kedah miang ulah disugetokeun. Mengpang bebenteng negara Amarta si Bima si Arjuna kiwara diobak. Tah maneh omat aya hiji jago anu sakti saha anakna Bima ngaranna teh Gatot Kaca nya saeutik cilaka ka ituna nya eta cek ate naon teh kontrol tah eta bisi nyoledat ecek tapi lapan ulang teh ajala atuh kieu teh halita ulang ning jeung aneh teh ning dahar ate oma biasana ge pate una naon ulang teh halita mah keul eunah-eunahna dahar teh nepi ka 20 tusuk ulang teh 20 tusuk nambah deui hayang 10 tusuk nah tusukan kalima ulang teh ke ngejengak jo kolesterol jadi aktif darah tinggi naik ulang teh emut di bumi alam. Nah ulang teh rusek telatang ambulan di desa iwi diotong ulang teh ka rumah akid. Ulang rumah akid aican di Aleena. Nya. Oh gitu deket kejaksaan. Nah eta nya tah ulang teh di rumah akid enang 2 minggu menang 2 minggu wah hebat rumah sakit memang antap naon sih memang rumah sakit memang mantap asli ulang mah kakala batu mah tebet di rumah akid ulang mah pang-etah-etahna nah mane betah di rumah sakit etah ulang mah make EPJS nya terus ulang teh dilawat teh ade terus dilawat ku Uster wah ya uster teh ulis teh asli ulang mah geris awena geris wah aju odas apehanana usulna katempuh si Aji gitu we diomongkeun teh make elok luhureun ingking luhureun pingping nah ulang teh datang ustaz eta mah ulang masuk api-api ulang mah api-api teu keur pingsan bari mencet bel ame meter wasun kunaon
Ulang teh api-api ingsan kieu, leungeun ulang teh ngulahe kana pingpingna. Wah, kenangan antap. Kenangan manis. Matak ulang mah hayang ka lumah akid deui ulang teh. Ngan eueuh atur hungkul. Nya, yuk ke rumah sakit yuk. Sia we anjing si teh aing mah sager. Itu kunaon itu ilungna digenyu angket. Nyata keur emplu dah rumah akid yuk. Ya, berarti nungki pantut. Tamane tahun tu nak kitu tak ulah kikil. Di rumah akid. Yuk. Wow. Gane kaji geus teh ngene ge. Rujit kitu sia. Yuk rumah akid yuk. Mong. Duh. Kumaha atunya ulah teh keur agel ieu teh. Jadwal cek ilah kene. Kumanya lamun ulang ieu tuh, ulang mentas tengah alan aya truk urang tablakeun ili. Ya anjing kos ka kitu nah ke rumah sakit ya. Yuk, sia we ka itu goblok. Mane mah alak ah. Usi yuk we ka Uster. Nya Uster sepek idadali. Ya anjing, Uster sepek bidadari bajar gede. Nya Gusti aya pikir saeunaun naon ieu teh? Aya pikir saeunaun naon ieu teh? Aya pikir saeunaun naon? Jadi rupa-rupa we babaturan teh. Geus. Tong make jeung paseakeun bae perbedaan teh sing jadi hikmah keur salarea. Timbalan Gusti. Ya. Gusti Prabu Raja urang Prabu Jaya Maruta anu kiwari boga maksud jeung tujuan anu tangtu geusan ngajajah hiji nagara anu kasebut nagara Amarta. Amarta teh Amarta nagara jelema dek diranja anu bejana nagara Amarta sasat jadi panonoban jelema-jelema di luar negara. Percontohan utama nama kulataran seber teh anu jadi rajana teh raja di raja, narapati di narapati, ratu mulku disebutna. Ratu mulku, ya. Kakara nguping ratu mulku gitu. Nya, mun ratu dangdut menguping abdi. Beda. Atu Uster aya oge. Kitu we tungtungan suster siapa nya. Tah kitu we. Pokona naon rupaha kapalai Sang Nalendra nyaeta pikir ngajajah negara Amarta urang cumponan. Pati Jaya Sakti anu kiwari sejatandang midang makalangan ngajukjuk ka negara Amarta. Anu kiwari keur ka gudang persenjataan nagara ngecek tur tarik ngeritkeun sajumlah persenjataan oge maneh kabehanana bakal dibere tameng bakal dibere baju perang teh ya ngan abdi mah ulah make helm nu geus oge make helm kana motor oge rame ping we aing leho kabeh dina kaca ceuk aing singkringkeun kakak disedot wae sia mah tuh da nya kunaon masjid ol disegrok teh ame nepi kana otak etang-etang dilamina ting peleho amit si yurig dek pikiran teh kumaha da si eta nya ame disebutna otak licin kitu tah iraha Gusti ayeuna mangsa ayeuna sok tatahar heula. Oge si kepedang tamsir gada bini Chandra sapana limpung pakarang ulah tinggalin bawah kabeh bejaan nulian siap Gusti siap ayo pikeun kajayaan negara Ujung Maruta sabab ulah keung disebut raja superpower nyata Yudhistira ayeuna geus pincang lambang kagungan negara geus kapibanda benteng negara disebut Gajana Pandawa si Bima jeung si Arjuna geus aya dina obang hutan teh ya wah kari nulikeun tongkat estafet ieu mah nu mata siap Gusti kitu mah
sekedik digi beres ya siap